Halo warga Jawa Barat, warta konvoy RE King nyarayakeun kemenangan Persib Bandung. Kemenangan Persib Bandung disebut ku kemenangan ku para bobot. Kemenangan Persib Bandung disambut ku kemenangan ku semangat ku para bobotoh jeung komunitas pencinta motor RE King di Minggu Peuting. Ratusan pengendara ngalakukan konvoy ngurilingan kota bari mawa bendera Persib jeung ngahurungkeun lampu kendaraan. Sora khas motor RE King anu nganggur sepanjang jalan di perhatian masyarakat. Aksi belayeran para pengendara nambahan suasana rame dina ngarayakeun kemenangan Persib saenggeus pertandingan racing. Konvoy lumangsung di sabaraha ruas jalan utama kota Bandung kalayan pengawalan ti aparat kapolisian. Sanajan suasana rame jeung pinuh ku kabungah, petugas tetep ngingetan para peserta supaya ngejaga ketertiban make helm serta henteu ngeganggu pamake jalan. Sakieu wae warta nu kusim kuring bisa disampaikeun. Mugia ayo barokahna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.